Nging hilap subscribe terus nyalakan lonceng notifikasina. Tarima abdi nikah kanyi emoh binti Sakri kalian dimas kawinan ku seperangkat alat sholat dibayar kontan. Sah kaki? Sah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Ma panginten kieu ayeuna mah hapuntenna panginten abdi bade enak sinyai heula, abdi bade dicanak heula kitu nya. Pidoan awe panginten ti emak nya. Ulah janten emutan kentang ngolar abdi senyata ayeuna mah gitu. Ku abdi bade dicanak heula, insyaallah sing daralamang we mah dikantungkeun ku abdi nya. Neh ngai kahayang mama tuh di dia gitu dan di dia makan sorangan gitu kahayang teh mencari cing dari dia kumaha tuh ayeuna jung ketangna kayak dibawa ku salaki mah meureun geus jodona da kumaha deui gitu mama cuma bisa ngadoakeun sararea sing sararehat meureun emak ulah dikanyat di jomplang mau longokan ka dieu da mak tinggal sarangan kumaha deui. Ngalami ya masa kedap kabling ka dia deui sareng nyai panginten kadinya mah. Nya Pidoana tina mah panginten abdi pidoana nya mah. Mudah-mudahan sing salamet sing bagja di dituna rumah tangga nya jeung. Kumaha? Jungna kulah jadi Didoakan mak. Doakan nyai. Jung didoakeun pisan kumaha oge nana amin. Kadek nyai ulah. Nah, tapi keheula ye. Naon Aek bikin kejutan heula, harus ditutupan heula sacananya. atuh akang teh. Ih, kan bikin surprise kamu neng atuh. Jadi biar Neng biar aya ada anak kejutan yang emak menarik. meni di manjana. Gitu, Mak. Jung. Ieu mah nya mah pidoana, Mak. Amin nya didoakeun pisan. Masing damang, sing sehat nya. Wah. Yuk. Yuk. Kang, Hmm? atuh ieu teh nu salarasna bade di sana ka mana? Aya, tenang we kan namanya ge surprise. Ih, eta mah. Yuk, pokoknya mah hiriwe nya ayo. Surprise yang lain teh. Yuk kabas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Akhirnya tas dugi. Tas dugi, Kang, ya? Sok. Dede cari nya. Nah, sok sing rawas teh calikna di dia sak kade. Jangan sugel. Sok nya sing rawasnya. Mohon Kang, hatur Kunaon euy? Haus. Haus pugu Oh, Kang. mohon atuh kala nya sekedapnya. Mohon. Ini dia air hangat, teh hangat. Nah, sok dicepeng. Kade hangat panas, dah panas. Nuhun Kang. Sok. Seger. Baru air surprise nanya. Sok. Nah, kumaha? Kang. Belah. Asa caina asa hoyong di bulan. Oh, kayak di bulan? Boleh. Pasti pengen yang manis-manis atuh iya. Nah, kalau ini mah manisnya luar biasa seperti baju Agang yang cantik sekali. Ini mah manis. Gimana manis? Luar biasa. Akang Dea pasti cocok kang Nyai mah. Ya aduh, kenapa Nyai? Tapi asa Hoyong naon deui? bulan asa. Oh kira gula? Mohon kira. Ditambah lagi makin manis. Iya. Nah, kan lebih manis lagi selain baju akar pokoknya. Ini mah manis. Sok, Julis, iya diminum lagi.
Ini mah pasti cocok manis. Mual kecewa Hatur pokoknya. nuhun, Kang. Hatur nuhun atos. Bisa Atos. tampil. Luar biasa. Gimana sekarang? Gimana Ayeuna Deris? Gimana Atos? Siap. Siap. Mohon. Gimana sekarang? Udah enakan? Enak, alhamdulillah, Kang. Pamitos enak. Bahkan tutupna pada dibuka nun. Siap, Kang. Inilah surprise dari Akang. Kamu istri Akang yang tercinta, yang cantik. Nah, iya ini Akang. Oh, luar biasa. Coba tuh suami. Ih, hari Neng. Abah mah tadi gini dia, Neng ki bareng Neng pret ka hiji dugi ka Neng pret ka 3 ogenan. Abah mah tos di dieu, Neng. Buat Tunil Sunda, Dedi Yoman, Ius dan kawan-kawan. Jangan lupa Nonton terus Kian Santa. setiap hari kecuali hari Sabtu sama Senin. Oh gitu enggak ya? Ya, benar. Ah, Jam 20.30 di MNC TV. di MCTV. Salam katanya dari Dedi Yoman, Oh iya, salam balik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi dari wabarakatuh. orang Ciilat. Ambuing, ambuing, bunter, lemah nundut dan sebagainya. Nonton terus. Kayu makin kieu. Bapak nak itu sama mama